darengekeun ieu nya khusus aing mah keur urang Sunda lah nya ieu kumaha kabarna euy si Resbob teh kumaha ieu teh geus katangkep acan can kadenge anjing ti katangkepna ieu teh duh ngan hoak wungkul jigana teh aya anu digitu digieu lah aing mah aduh teu baraleg ieu teh kumaha ieu teh tong nyarieun hoak lah kudu jelas ieu teh jangan konten teh ulah hoak wungkul goblok sia teh kudu asli kanyataan goblok sia teh nyarieun konten teh hoak wungkul waduh katu anjing lah ayeuna mah khusus ke urang Sunda kumaha ye kabarna aing bere nyaho ye geus katangkep acan aing ngarasa teu ngeunah keneh anjing lah jujur aing sebagai orang Sunda aing dihina sebutkeun urang Sunda anjing goblok aing mah lain anjing goblok sia teh jelema goblok teh enak kieu lah eta aing lamun pan aya hukum euy aing mah lain sieun jujur aing mah lain sieun ngan aya hukum salah-salah aing nu dihukum geuranya coba majar teh geus dipasrahkeun ka hukum atuh jeung ka aparat kumaha geus kaparang ieu acan aing mah hayang ngedengen nu jelasna ulah harwak wae atulah lieur aing mah ieu teh suatu penghinaan terhadap suku aing cik atuh kumaha Bapak Dedi ieu teh dijelaskeun lah aing mah lalieur kieu euy asa aduh aing teh lahir di suku Sunda lina naon asli aing mah orang Sunda urang Sumedang aing mah tah asa teu ngeunah goblok lah cik atuh euy kasaha we ieu mah nya anu kira-kira bisa ieu da ali mun eueuh hukum mah ku aing di teangan ku aing lah dagor ku aing mah teh si anjing si resbod apa sah teh si anak paus pokona mah aduh aing mah nya sok bere kabar lah lamun teu bejakeun anu rek nareangan ngararopi heula ame kapanggih ulah harawak wungkul anjing sia teh kabar berita teh ah teu baraleg sia mah